Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madongeng deui mitra-mitra pemirsa direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Si Duyeh. Ieu dongeng karangan Aki Anom Arif Setiawan. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-11. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasiereun sabeunyereun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, Si Duyeh ngalieuk lalaunan muka helmna, tapi dina kaayaan kitu ujug-ujug tiriling HP isti disada. Isti gancang muka HP-na bad leumpang muru katepas dituturkeun ku indungna. Neng ditamah ngan saukur olohok ret ka Si Duyeh anu teu tulus muka helmna. "Ayo bisi buri teuing," ceuk Si Duyeh bari ngagupayan ka Neng Nita. Neng Nita ngan saukur gideg curugna ngacir ka palebah isti anu balik deui ka buruan imah. "Oh, ka Sukabumi teh. Mohon mudah-mudahan sindang heula ka dieu. Nuhun Teh Mina," ceuk isti bari nutup telepon. "Jadi kumaha atuh isti?" ceuk indungna isti kerung. Nita olohok teu ngarti. "Ih, kudu jadi apanan? Pan ieu geus sasadiaan. Naha atuh teleponna teu aktif ijal teh?" ceuk indungna isti. Neng Nita ngarengkog ngadenge ngaran ijal disebut ku indungna isti anu ngaranna Bu Hesti. Saha mah ijal?" ceuk Neng Nita bari ngareret ka Si Duyeh anu keur anjeujleuh dina motor. "Nya Neng Nita, Rijal teh tunangan isti, pan keur nyalidik kasus tanah di Pasirwangi. Diteang ku Teh Mina, majarkeun teh keur ka Sukabumi cenah," walon Bu Hesti. Ngadenge kitu, getih Neng Nita nyeak, panas asa direrab. Ngadadak seueul jeung hareuneg panyangka anu salila ieu disingkahkeun jadi kanyataan. Pahingan teu geunah rarasaan, pahingan ti tadi Si Duyeh teu turun-turun tina motor. "Nita kenal gitu ka ijal?" ceuk Bu Hesti. Neng Nita ngareret ka Si Duyeh. "Turun heula, urang ngendong di dieu," ceuk Neng Nita. Si Duyeh ngagebeg samara pola rutret ka isti jeung ka Neng Nita. "Sok buka atuh helmna, ulah nyumput wae," ceuk Neng Nita bari nyampeurkeun ka Si Duyeh. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, Neng Nita muka helm Si Duyeh bari setengah ambek barai dibuka. Isti colohok kitu deui indungna. "Arijal," ceuk isti. Neng Nita seuri maur dina juru panon juuh Cipanon. Teu sangka geuning isti teh tunangan Rijal. "Sok rengsekeun heula, abdi mah bade pamit," ceuk Neng Nita bari ngalengkahkeun sukuna. "Oke heula, urang rengsekeun babarengan. Ulah ka mamana Nita?" ceuk Si Duyeh bari nyekelan leungeun Neng Nita. Nempo Si Duyeh nyekel leungeun Neng Nita, isti olohok komo deui Bu Hesti. "Asa teu ngartos abdi mah, kumaha ieu teh?" ceuk isti. Naon anu kudu direngsekeun? Nyaan ieu carogena Neng Nita teh?" ceuk Bu Hesti. Ditodong ku pertanyaan kuduaan, Neng Nita soak kumaha pijawabeun ret ka Si Duyeh anu geus kaciri sabeuleuh geunjeur teu ditutupan deui. "Urang ngobrol tiluan," ceuk Si Duyeh. Neng Nita ngan saukur unggeuk kitu deui isti. "Nya, sok rengsekeun. Mun aya anu kudu direngsekeun mah, mamah mah ngajurung pangdoa,"
mun teh mah aya masalah nya masih ngrengse. Kitu cenah ceuk Bu Hesti. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru tiluanana arindit ka stasiun Sukabumi kabeneran keur tiiseun. Jadi kumaha ieu teh dongengna? Ceuk Isti dareuda. Neng Nita sok dongengkeun. Ceuk si Duyeh ngareret ka Neng Nita. Neng Nita mencrong ka Isti. Isti, Rijal alias Duyeh geusah jadi salaki abdi. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru geus kitu mah ngandarakdak weh Neng Nita ngadongeng ngeunaan bolaina di rapalan jeung bos garmen teh. Sababkeuna serangan jantung nya diganti ku si Duyeh keur nutupan wiwirang anu jadi kolot. Pengantin baru geuning, ceuk Isti bari rambisak. Isti hampura teu mere heula iber sabab ceuk si Duyeh bari nyamperkeun ka Isti anu keur ngeluk tungkul bari rambisak. Sabab atoh langsung di rapalan, sedengkeun anu nungguan kuat kaloba nahan kahariwang, bisi kitu bisi kieu, sing horeng anu dipikamalang ngadon oleng panganten. Hebat, hebat, mah sukses pisan, ceuk Isti bari nginghak. Neng Nita meureuh deui, nampo sobatna kanyanyerian. Isti, lamun apa Rijal tunangan kamu, abdi bakal nolak, abdi teu apal, ceuk Nita bari ngusapan tak-tak sobatna. Nita mah teu salah, Rijal anu salah. Kuduna mah balaka, buka identitas, ulah api-api lugu, polos. Kitu cenah ceuk Isti. Oke, abdi anu salah. Hampura ka Nita, teu wakca balaka samemehna oge ka Isti. Hampura lain rek hianat. Ceuk Rijal bari neuteup duanana. Isti nyusutan Cipanon bari ngarenghap ret ka Nita. Wilujeng Nit, mugia samawa, ceuk Isti bari cengkat. Isti keheula, Isti masih milik Rijal. Sok bisi rek tunangan mah, aku mah ngalah weh, ceuk Neng Nita. Terserah Isti, nyangakeun, ceuk si Duyeh bari melong ka Isti. Duka bingung, terserah akang we jeung Nita, aku mah lalajo, ceuk Isti bari ngalengkah ninggalekeun bangku di stasiun Sukabumi. Duyeh ngaderet ka Neng Nita. Kumaha? Hor, nah make nanya. Tanggung jawab ku sorangan. Mun bogoh keneh udag, sok lamar, ceuk Neng Nita bari nyurung-nyurung awak si Duyeh. Bari jeung hate Neng Nita peurih ka cida. Kahayang mah salakina ulah ngudag Isti, puguhkeun weh rek milih saha. Si Duyeh ngajanteng ret ka Neng Nita, ret ka Isti anu ngingkig bari nyusutan Cipanon. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru di arah Sukabumi kadenge suara kereta anu anyar datang. Sorana mata katorekan, patugas gogorowokan sangkan anu aya di sisi rel arindit heula sabab bisi kasabet kereta. Si Duyeh ngalieu kana kereta anu maju ti Sukabumi asup ka jalur 2, nyoropot jiga kareta cepat. Ret ka Isti anu keur meuntas rel. Isti, ulah meuntas, ceuk Rijal bari lumpat muru ka Isti anu tonggoy teu ngadenge anu gegerowan. Kareta maju asup jalur 2, hadena lelaunan anger weh najan laun oge nu majuna kareta teu bisa direm sakaligus. Klakson kereta disada tarik pisan, kitu deui piriwit masinis mere nyaho ka Isti sangkan teu meuntas rel. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru, Rijal lumpat ngan teu kaburu, kareta kaburu ngadupak awak Isti. Isti, ceuk Rijal ngajorowok. Ya Allah Isti, ceuk Neng Nita lumpat muru Isti anu keur ngagoler sisi rel kereta. Jelema ngagimbung, masinis jeung patugas stasiun lompatan muru kanu tatu, remuk palebah sukuna. Isti, ceuk Rijal ngarawu Isti anu ngalempreh kapiuhan. Cageula nya hei.